nasuha itu gugupayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat rancage, kumaha damang, kumaha saumna dinten ayeuna, aya tos bolong tak acan. Mugia kiatnya dugi kangke buka. Nah, ayeuna ibu Kinanti Pusparumsari kasumpingan aya sepahatik nu janten narasumber episode kutil ayeuna nyaeta Ibu Pertiwi Nugraha, guru seni budaya. Ibu kumaha damang? Alhamdulillah. Nah, sobat rancage, ayeuna teh urang masih bade ngaguar ngeunaan agama sareng budaya Sundanya ibunya. Nah, sobat rancage pasti tos uninga pami Ibu Pertiwi mah spesialisasinya di seni tari, leresnya Bu? Tah, tapi gini sobat rancage, tadi Ibu tos ngobrolnya di pengker seni tari teh atanapi tari teh henteu ngan saukur nari hungkul ya Bu, misalnya aya nu kieu aya nu kitu nu kitu tapi ternyata aya hartosna ke urang taroskeun yuk hartosna naon wae gerakan-gerakan tari anu tiasa diaplikasikeun di kahirupan sadidinten. Heueur hoyong anu ditaroskeun perkawis gerakan tari sapertos nama murangkali di SMPS teh seueur anu teu acan uninga kinten-kinten gerakan tari naon wae anu aya maknana kitu Ibu. Kumaha cik Bu? Biasanya paheula ka Tiasa wargi. Sampurasun kasadayana. Iga sehat. Sareng bagja. Hatur nuhun kana kapersantenan, kana ulemanana. Laras gerakan tari anu diwanohkeun ka murangkalih atanapi sok diapresiasi ku murangkalih tangtos seueur nu teh cantarang hartosna. Namun Ibu hoyong mapahira sakedik. Kawitna tari anu aya di anu berkembang atanapi aya di Jawa Barat, di Sunda khususnya priangan lah disebatna beragam. Aya anu disebat tari tradisional, aya anu disebat non tradisional. Nah, upami ngadongengkeun eta gerak aya makna atanapi hartos dilarapkeun kana kahirupan sadidinten tangtos para tokoh ngadamel teu sagawayah ngadamel gerakan. Perjalananna ngabantun tina kapungkur nalika tahun 1920-an Raden Sambas Wirakusuma ngadamel tarian anu disebatna teh di ngadamel tarian anu tiasa dianggo ku para menak. Kumaha upami ngadamel eta tarian tiasa ngajenan, tiasa ngangkat budaya atanapi gerakan-gerakan anu mun disebat nama terhormat. Nah, upami mapai kapengker kawitna tarian teh gerakna bebas. Teras saka inget disebut saka inget. Malih mah sok ditambihan ku punten minuman keras. Malih mah aya naon sebatna teh pelecehan lah ka para penari atanapi ronggeng teh ya. Oke, saha anu tiasa masihan atos nu ageng eta tiasa nari sareng ronggeng. Nah, nalika kitu aya tokoh-tokoh ulama anu teu sapagodos sareng eta. Janten kumaha carana menak oge tiasa ngibing, tiasa tarian anu elegan. Tiasa dianggo di tempat-tempat anu naon sebatna teh ditinggal ku para pejabat atanapi ku menak-menak sakitu. Nah, gerakan-gerakan anu tangtosna tadi hartos ana ninggal heula. Upami ayeuna nu berkembang di Sunda tarian-tarian teh geuningannya calik, ngawitan, dugi ka pamungkas. Naon teh aya etika, estetika, logika dina teh. Anu hartosna oh iya teh geuningan naon maksana terstruktur. Ngawitan tinu calik, aya sembah neneng. Sembah
naon nyembah kasaha nyembah gitu kan gitu aya lah hartos kitunya teh eta teh, Bu? aya ieu opat ieu hiji ieu kapayun ieu kaluhur naon eta teh maknasna atau hartosna nu opat teh kapayun hablum minanas anu hiji hablum minallah aya nilai-nilai sosial aya nilai-nilai anu hubunganna sareng halik gitu nya ka Allah nu hiji nu sanesna sareng hablum minanas berkembang, bersosialisasi sareng penonton, menghormati penonton, aya sepuh, aya sahadas. Eta teh naon mekar pisan hartosna teu heureut gitu. Nah, mudah-mudahan murang kali ngartos eta. Aya deui gerakan anu kana introspeksi diri. Oh, aya Bu. Jangkung ilo. Jangkung Geningan aya dina kandagan aya jangkung ilo aya tari keurseus dina seueur jangkung ilo ngilo diri ngaji diri introspeksi sagala rupiah nu dilakonan ku urang kedah di emutan heula kedah ditimbang-timbang nah haleres nah henteu ngilo aya deui mamandapan teh? amit menurut amir mungkur Oh, anu lontang teh sanes. Sapertos kitu. Eta teh mapai gerakan-gerakan. Sapertos tadi kan jeung itu seueur. Aya dina kandagan oge. Eta teh hartosna nya tadi teh milo eta aya pamandapan. Janten seueur pisan gerakan-gerakan antawisna eta. Hiji deui tincak tilu kunaon tilu nista maja utama teu opat. Nista maja utama. Hartosna teh nista maja utama. Mohon sagala rupi kedah ditimbang teh ya di emutan. Di naon teh tingkah laku diatur. Aya aturan, aya tata tertib urang kalinya. Sami, urang kali bade naon miron nyontek. Lamun upami di tegor atau tegor teh. Sekali, dua kali, nah, mun 4 kali, naon teh bedegong. Bisa maja utama. Urang kali urang mudah-mudahan nya sagala rupina tingkah lakuna prilakuna ucapna sagala rupina diatur. Di naon sebatna teh diwilah-wilah mana nu sae, mana nu awon. Mudah-mudahan teu aya anu naonnya nu minculang anu nyeleneh anu aneh-aneh gitu rupina mah janten seharusnya mah seueur pisan gerakan-gerakan tari anu tiasa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Jadi tadi nyembah tadi teh saya pisan kan salik teu aya nu memang aya pergeseran zaman janten tadi aya kan aya nama zaman simple praktis teu sawios aya keneh santun bah tapi kalau ngadeg atau napit-atik masih keneh aya kitu rupina mah. Nah, sobat Rancage tadi tos ngupingkeun geuning gerakan tari teh mung teu saukur ngagerakeun hungkul tapi aya hartosna. Tadi saur Ibu Pertiwi aya nyembah teh geuning aya hartosna hablum minanas sareng hablum minallah. Terus tadi aya jangkung ilo jeung sagala rupina. Tah ayeuna Bu, abdi hoyong naros ya Bu. Kan di zaman kiwari teh nya Bu, tari teh tos berkembang, tos modern. Komo di media-media sosial TikTok, Instagram, tari jaipong, tari klasik, tradisi teh ayeuna campur-campur atanapi mix. Nah, khususnya di jaipong ya. Kumaha aya gerakan anu erotis. Kumaha eta teh Ibu? Erotis mah kasadap bapak-bapak. Mohon. Laras pisan tadi parantos di luar sakendiknya aya pergeseran zaman praktis rupina namun memang kedah diapresiasi oge koreografer teh ngadamel teh kanggo mengekspresikan rupina namun urang salaku ais pangati kedah langkung bijak kedah langkung gerakan teh difilter lah gitu sanes sekenging mung aya di dunia pendidikan mah aya watesan-watesan anu kedah diperhatos margi komo di SMP Asmapan ibu sareng sadayana hoyongna tari mengembangkeun tari klasik anu sakitu seueurna sakitu eyeugna sakitu saena nah atuh teu dilestarikeun ana jaipongan mangga da murang kalih teh minatna
bade ka mana memang enggak mung di SMP asma kami aya gerakan-gerakan anu erotis di filter di naon atusan disederhanakeun langkung di namanya di rem gitu nya. Di rem misalnya ngageol kieu janten sa kitu hungkul kitu nya punya. Ya tiasa di naon atunya sana di robina. Biasa kan ibu sok ngagantosna misalnya aya geolan di dieu janten ku. Atau napi obah taktan. Eta lah henteu namina teh nu tadi teh ya hawatos sih pami memang kapungkur mah geuning tekanging tilu ge teh nya kalau gitek teh yang tadi teh janten rame gitu. Tapi upami urang langsung menjudge atau napi melarang gitu eta teh nya sanes ranah urang. Karena urang mah di dieu ais pangatik bijak lah kumaha tiasa diterapkeun ka murang kali tiasa ngagerakeun mung aya hal-hal nu kedah di filter atau napi dibatasi aya etikana teh laras tadi etika tetap estetika teh nya estetika sareng logika eta tah gitu geuning sobat rancage alhamdulillah enak mah parantos uninga yen gerakan tari teh sanes gerakan hungkul tapi aya hartosna nu tadi ku ibu didugikeun. Bu, ieu mah da nami lagi kutil kuliah 3 menit jantan pami nyarioskeun tari anu langkung deui mah moal cekap teh saur ibu tos wae kitu nya bunya urang pamit undur diri. Sobat rancage ge sigana mah bade buka sakedap deui. Kitu nya sobat rancage hatur nuhun anu parantos ngabandungan episode ayeuna. Hapunten samudaya kalepatan, hatur nuhun kanggo ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sobat rancage, semangat. Gusti Nu Maha Asih cahya Ramadan yang gelis katimah na pucuk tangkal harapan ngalangitkeun doa-doa jeung kahayangan mangka eling umat manusia hirup urang dan sajarela red kadiri lamu kotosa taubat nasuha itu gugupayan mengket ka